jengkol. Ternyata keuten kesel eta putih datang penuh borok. Kencang maka perkara dipikah hayang bakal lumpat. Sok kieu lah. Isuk-isuk hayang daging hayam. Ngomong kata hayang mencit hayam. Hayam kan bisa bawa hayam. Pas isuk-isuk teh hayam teh caritana teh dikencarkeun teh. Sok coba rek ditewak lumpat giras moal hayam. Tapi tong dipikah hayam nya api-api we aulan. Padahal mah hayangna disengker, hayam teh bakal nyamperkeun. Jadi ketika orang hayam tinggi maka bakal dipikah hayam bakal lumpat. Baheula teh aya hiji santri ngaguru ka hiji kiai lalakon panjang kan widi ka guruna sigana mah manehna nya tadi teh hayang boga ilmu anu ngimbangan kanu jadi guru. Akhirnya ari mama kapungkur guru teh saha gitu. Mama teh mah Abah Jaja umpama. Di mana alamatna di ditu biasa teh abdi ngaguru kadinya heuh. Ternyata begitu mangkat kanu jadi guruna jadi responnya teu diuruk ku guruna teh guru teh akhirna sapoe cicing didinya jadi tanya-tanya acan 2 poe sabulan 2 bulan tapi kan ka 2 tahun. Ayeuna cek eta murid teh ngajagaan ka guruna pas guruna rek asup ka imah. Mama, abdi geus 2 tahun cicing di dieu banyak abdi teu diajar naon-naon pisan. Gitu. Coba abdi minta sakalimat we ti mama. Sakalimat ti mama kangge abdi cekeleun gitu. Cek eta guruna guru nya. Hiji, lamun anjeun siap. Allah itu pecemburu. Allah teh pencemburu. Jadi ari Allah teh timuruan. Ketika timuruan maka urang kasaha ieu bakal dihantem. Kemarin na TV aya awe ngabunuh awewe deui si oreng awewe teh ngaheurian saha salakina timuruan dipaehan diracun dibantai ku sabab cemburu. Apalagi lamun cemburu buta. Cemburu tina naon? Ku sabab cinta tertinggi. Dina nalika urang hayang kana hiji perkara, maka Allah teh timbulu kana eta perkara. Sabab jelema lamun geus hayang kapikiran kahatean. Beurang penting kaimpikeun kitu lainnya. Beurang kacipicangcak beuring kaimpikeun. Ketika hayang muncak, maka didinya Allah pencemburu. Ku Allah bakal digedorkeun. Cukup anjeun cinta ka kami gitu. Jadi ngahaja sampai lamun urang hayang kana hiji perkara rasakeun ku sararea maka perkara anu dipikah hayang urang bakal balik jadi hate kana awak urang bakal balik jadi hate sok tapakuran awewe lamun urang kenceng ka awewe maka eta awe ulah heran ujungna awe nu dipikah hayang bakal jadi hate ka urang mun jadi hatekeun. Karena naon wae sabab naon aya cinta anu hakiki nyaeta cinta ka Gusti Allah. Itu diajar urang mika cinta ka Allah. Di dunia itu hanya sebatas fasilitas doang. Jelema lamun cinta karena duit sangsara dah. Jelema lamun cinta ka manuk, aya ke manuk teh di dieu seminggu manuk. Aya. Da sangsara diperbudak ku manuk heuh teh nya. Gitu lainnya anu resep ka lauk da sangsara tengah peuting batur hees di sisi balong sangsara teh kan perkara anu dipikah hayang urang jeung dipikah resep urang bakal nyangsarakeun ka awak urang bener teh sok we. Jadi hayang teh nafsu kan cuma ketika rasa urang teh kahayangna muncak ingat ujung Allah pencemburu itu bakal didaworkeun urang teh gitu. Seperti gitu. Nah iya mungkin gak tinggalin contoh seorang kiai saya ingin punya pondok gede ingin punya santri loba waduh sia nafsu teteh nya waduh cek ama sempur dina kitabna kitab Campaka Dilaga
lamun hiji kiai cita-cita nak hayang loba santri, hayang bangunan gede, gitu lainnya, hayang pondok gede, eta teh galeuh kangkung. Ari galeuh kangkung teh, kangkung aya galeuhan eueuh. Da kangkung mah bolong nya tah aya orang pertanian, da kangkung mah bolong. Jadi memang katingali masih gak alus nyata tapi jerona bolong dan hindeu teh hayang diagung-agung jadi kiai mah, hayang disebut kiai besar, gitu lainnya. Nah gitu, sebab nafsu hayang leuwah santri, hayang bangunan gede, hayang boboan. Ketika aya bahasa hayang nafsu gitu. Dari Allah mere teh kudu hayang-hayang acan. Dan ketika Allah rek mere teh kudu hayang-hayang acan. Lamun urang paham, yen gura takdir kahirupan geus disetting ku Allah teh kudu hayang hirup mah. Dan teu kudu dihayang-hayang oge kenging nyampeurkeun anu dibikeun ku Allah mah. Allahumma la mani lima ataita wa la muti lima manata. Tapi dah moal Allah mau ngahalangan kanu dibikeun nya, moal nyangker kanu ditolak moal. Tetep Allah geus ngabagean. Dina nalika Allah rek mere, sanajan perkara di ujung dunia bakal nepi. Tapi lamun Allah rek nolak sanajan hareupeun ieu malah panggih. Gitu aja doa nama. Si orang hirup teh geus aya settingan Allah. Maka ketika urang aya bahasa hayang, hate hayang eta teh nafsu. Eta teh nafsu. Hayang kawin. Nafsu berarti nafsu karena kawin. Ya. Nyaur jengkol terkenal di Atawakama tahun 8 hiji. Ya, 82 dah dia teh 3 tahun di dieu teh. Daang teh jeung jengkol. Da teh jeung peuteui. Pokona menu teh jengkol, peuteui jengkol, peuteui caritana teh. Terkenal di dia mah di Atawakama baheula. Jadi tukang bukit. Jadi jengkol teh buset di tambulan. Peuteui teh tambulan tapi kan Ustaz Muslim. Kado teh jengkol jeung peuteui saus. Ya Allah, tamah Ustaz Muslimnya kado putih jengkol. Napikeun ka umur 40 tahun. Nah, tadi waktu sabeuneunya geus 40 tahun aya nu nyalam. Ya. Ate kalah teu. Morolog teh kana teh nu koneng teh. Geuning mereka murah, sia murah. Kalah leuweut. Da tong katen ka kerota ti korok. Aduh, carita teh keur eta teh keur umamis teh ya. Harita keur nyen majelis di ditu teh. Dokong anu tengah peuteun. Ya cenah darang jeung peuteun ku da eta mah ya Allah peuteun kurukukna peuteun rangu kadenge. Aduh katanya. Nah, carita teh moal bejakeun di dangku jelema ngaranna Pak Karman nya atuh. Teh di dangku Pak Karman gitu dikaten tambulan Pak Karman. Sado kanu eta teh ya abdi boga kaanehan jeung teh. Dina nalika abdi beuki peuteui eta pendul peuteui maluragan wae. Tapi giliran disetop ngadang peuteui teh kalah bisa teu kana duit kitu teh. Bisa teu kana duit. Jadi duit teh tong dihayang-hayang. Teu bisa nya. Duit tong dihayang-hayang, tong diudag-udag gitu nya. Ketika duit teh diudag-udag maka duit bakal nyamperkeun gitu. Hayang we hayang, coo we unggal poe lindeuk moal. Teu hayangeun mencit. Kitu lainnya. Tapi beda nu beuki hayang maka ningali hayang ningali ringna geus bencit teh da sih dibencit sih. Dunya teh kitu hayang teh nafsu. Jelema nu loba hayang bakal capek dirupna. Jadi kahayang teh ulah hayang mencit heula tuh hayang nyoo kitu lainnya. Kitu lainnya. Ketika geus kacoo mah suga rek mencit kadang-kadang ngalhek sorangan hayang dipencit teh tinggal. Sarua duit oge. Duit lamun urang teh dihayang-hayang ulah salah duit teh kuateun ieu arasup sorangan kana pesak dia oge. Teh nya. Da teh hayang-hayang ngan saukur arep-arep doang. Asup kana pesak sorangan. Kitu aslina. Dibejakeun eta rahasia ajengan sabenerna mah. Ya rahasia ajengan ya. Ajengan teh kitu. Jadi dunya duit tong dihayang-hayang. Duit nyalampeukeun sorangan. Da anu jauh mah jelema anu hayang diras mah gitu nya. Di udang lumpat di daguan cicing teh daekeun beunganang beunang. Tapi kan
anu teh hayang mah ya sasalahan deh. Bisa teh karena duit seperti gitu teh. Gitu. Jadi ada hayang teh nafsu. Ketika orang kencang merasa hayang, maka perkara nepi ka hayang bakal lebih jauh. Itu. Ya lamun orang hayang ka awewe, tadi teh hayang ka awewe lain. Hayang ka awewe cuek api-api teh bogoh, bener teh? Pan ayeuna mah lain hei. Lagi ngapain cuek we, jutek. Merasa ketika orang jutek awewe lebih penasaran, bener teh? Kadang-kadang terus api-api we, teh nya. Api-api bener teh saputing ada teh nya. Orang jutek we api-api kebutuh api-api komot dan hasilnya awen geus jutek deui gitak deui cuek we leuwih urang cuek main gutak gitak leuwih penasaran eta awen we gitu lain kan eta da ieu mah gara-gara hidup awe saha euy wah geus kabur gitu ya eta hayang tuh ngaji teh bapak hayang teh ya wah sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.